segini keras Terdengar. Oh ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi nami asli nama Asep Handa. Tapi paminami peran namina Asep Petir. Asep Petir teh singkatan dinu penghuni terakhir tahun 2004 aya reality show. Eta anu ayeuna nu acan terang mah dia Asep Petir sangkina eta wargina Putra Petir, Gundala Putra Petir. Tapi teh hubunganna sareng Gundala Putra Petirnya. Eta nanti reality show tahun 2004. Harita teh nuju itu nyarioskeun naon latar belakang langsung kumaha? Ya. Langsung bercerita saja. Ditanya-tanya, gimana Rek? Ditanya aja. Ditanya hiji lah. Jadi mana Yudis teh? Ngumput. Terus kumaha Bapak kabarna damang? Alhamdulillah damang sawalerna kumaha dara damang. Alhamdulillah damang Pak. Ari Bapak Asep teh ayeuna tinggalna di mana? Di Sariwangi. Sariwangi teh tacan terang aya di Jalan Setiabudi. Aya ger kalau Setiabudi aya NHI. Saya ger kalau nganu ka Agim naik ka luhur gunung. Di luhur gunung. Sariwangi. Terus Andere. Iya, ternuhun. Tahun deui. Naon deui? Buat pertanyaan. Wah? Pertaosan kahiji, ai Bapak Asep teh profesina janten naon? Oh, Teh Siti. Teh Siti nyebatna naon? Siti we nya lah, tulah teh alitnya meh Siti we. Ayeuna teh GM di Hotel Ciumbulit. General Manager. Ayeuna tapi merangkap oge pami aya syuting ke Bandung terus ke Jakarta. Di tahun 2007 di Bandung wae, pemain syuting ke Bandung, namanya di Bandung, itu biasa ke Jakarta. Tapi profesi utama nama di hotel. Ari Bapak di mimitian tinalika Bapak Asep teh ngamimitian profesi acting. Di awalna Bapak Asep ngamimitian profesi acting teh kumaha Pak? Mimiti nama tengah aja. Kan tahun 2004 teh 2000 hiji teh weh di Amerika. Kan didamel di kapal pesiar 13 tahun. 13 tahun damel di kapal pesiar, terus damel di Amerika di hotel 3 tahun. Nah, pas kajian renang anu gedung New York ditabrak ku kapal ya. Tahun 2000 hiji teh WTC ditabrak ya ku teroris gedung Kemar. Wih ke Indonesia tahun 2000 hiji wih terus badai damal naon gitu, udah biasa didamal di luarnya. Enten asa teu pararubuh kita damal di dia teh akhirna dicalan abdi teh. Dicalan grosir jam. Hari pek teh teu tiasa icalan kalau ka bangkrut. Tah pas 2004 ningal aya promo nya di TV reality show cenah eta teh harita teh zaman uka-uka
Zaman aku anu zaman jalmi gini disimpan di rumah kosong, di singsieunan, itulah. Di sang kita teh air reality show penghuni terakhir. Di situ nanti berani diasingkan selama 3 bulan. Terus jauh dari keluarga. Dari istri abdi teh cenah apa ikutan we cenah iseng sugane cenah. Kan hadiahnya 1 miliar. Iseng ya, miringan gitu. Di Antep teh harita teh. Audisinya teh di NHI aya 1.500 peserta kepilingan 2 ya abdi sareng rencangan kepilih lah seluruh Indonesia teh seluruh Indonesia teh di Surabaya, Bandung, Semarang, Jakarta, hiji deui teh hiji deui teh naon hilap deui. Pokoknya kepilih 14 di kepilihna teh 20 heula 20 di Jakarta dia disaring deui janten 14. Sebetulnya kaji bumi yang namanya penghuni terakhir diasingkeun. Jadi nyata berbagai macam karakter dihijikeun, anu sosial, anu kumaha lah. Intinya mah ya gara-gara penghuni terakhir terus si Antep teh terus beres penghuni terakhir terus beres acara nanti nama film komedi Antep nya pemain nya tilas anak-anak penghuni terakhir salah satu yang abdi jantan harita teh anu sutradara anu ngadamel Aris Nugraha teh ayeuna ngadamel preman pensiun Aris Nugraha masih kapungkur teh ngadamel eta abdi hiji abdi terus kedua Juli ketilu Mahdi kaopat Yohan opatan canak teh sekarang main teh sareng bedu kohar terus anu penyanyi dangdut teh anu sok ayeuna acara TV-nya teh aduh ngaran sakit teh eta terus anu pemain sinetron 2 dijikeun janten sitkom situasi komedi dan studio na teh di studio Bajai Bajuri seberang di dia studio abdi warga sini emang gitu tah gara-gara eta dipaksa main film teh da dia teh cita-cita main film tuh hoyong main film kan kepaksa tah emut pengalaman pertama bisa syuting gitu bumi terus ngapalkeun naskah teh terus ngapalkeun apa gitu ayo seminggu lah apalin naskah teh wah pasti biasa begitu mulai kaset ya giliran abdi action gitu. Pertama teu tiasa nyarios kakang ngadeg-deg tuur 20 kali teu tiasa nyarios ngadeg-deg tuur ka 20 hiji namanya tiasa nyarios dan memang teu aya dasar naik tinggal kawit dipaksa ku Antep diwarang ada mah sinetron sitkom gara-gara eta akhirnya begitu tiasa teh janten resep diajar ke teater populer ke Mas Slamet Raharjo ke ieu tas Alex Komang almarhum belajar cara acting kumaha tas kaditu ka dia lah acting lah akhirnya belajar sambil belajar sabari damel gitu eta ngawitan nama acting teh kitu dipaksa gitu sanes dipaksa tiasa gitu sanes kahoyong terus jadi naon deui pikeun Bapak Asep jadi salah sahiji public figure atawa aktor naon anu ngajantenkeun Pak Asep dina profesi eta teh geus impian Pak Asep nalika anjeunna atawa aya nu sanes? ya soalnya dari janten aktor memang teu hoyong janten aktor kawitna teu sanes impian abdi gitu. Da abdi mah dasarna perhotelan damelna perhotelan janten ka film mah teu ngahaja gitu. Teu ngahaja terus kedahana kitu we kada abdi main film dipaksa ku Antep tiasa main film akhirna
jadi resep gitu. Jantan sanes impian abdi gitu. Seueur batur mah nu hoyong jantan bintang film susah, yang jantan bintang film hoyong main film gitu. Tapi abdi mah dipaksa gitu. Berikan ke ya resepnya ayeuna tapi nya teu kumaha teuing lah. Itu ambisi teuing. Pokoknya pami aya ka Bandung ya pami aya nu ngajakan hayu. Teu diajakan tara gitu. Mungkin pada dia sok arapaleun ke Bandung kami syuting. Sok naralpon gitu. Kaset bantuin gini. Ayo lah. Sampai ya sehari 3 hari mah ayo lah. Tapi lami-lami teuing terus biasa kan didamel di iya yang di hotel. Gitu. Ya. Namun anu janten motivasi Pak Asep ngiringan acara reality show. Oh, kawit nama iseng merenya. Da ku istri di piwaran ku istri abdi mah. Ya abdi mah kawitna jami ku banyak isinan lah. Pemalu pisan isinan. Bujang-bujang nyarios di payunan kamera. Di sekolah ge kapungkur di sabada teh abdi mah si bedug. Si bedug teh pamili ditakol namanya disada. Eta abdi kapungkur nu di sekolah jarang nyarios. Upami diriung ku istri adeg-deg. Kerugian ya jaminan. Masa saya bakat gitu main film. Tapi gara-gara kepaksa jantan ayeuna mah jantan teu isinan tapi ngisinkeun. Sok naon deui. Ayo ieu sa Yudi teh nyumput wae Yudi. Yudi Surya. Kamerana Atau sabaraha judul sinetron anu tos dibintangi. Tadi teh karena ya pertanyaan gitu tadi ngetang dari jiji di pelarian di YouTube di itu. Ya ayalah 50 mah ya ayeuna. Kirang langkung ya mungkin langkung tidinya tapi nu apal 50 anu kacatet gitu. Ya teh ditinggal lah di YouTube gitu. YouTube Asep Petir tapi di blog Asep Petir bio blogspot.com gitu. Aya di dinya biona biografina. Kumaha kesan Bapak mimiti terjun main sinetron? Eta tadi teh ngadeg-deg teu tiasa nyarios. Ngadeg-deg tukur ya teh. Itu teh harap rapet gitu. Terus apa padahal naskah tadi dia tapi begitu action teu tiasa keluar kalau ngadeg-deg tukur. Ngawitan mah namanya demam kamera teh itu. Terus Artis saha sih Pak anu kantos main sinetron sareng Bapak? ieu sana nu naos saya Yudis Pak. mana Hapunten Pak jalmina biasa error Pak. sehingga teh nyumput wae ya Yudis teh. Aldi hampir sadayana lah dari 2004 nya jantan Aldi main teh sekarang pemain pendatang baru pendatang engas bertos kapungkur ya kopi bunga jantan Putra Abdi eta teh can terkenal bikin terkenal terus bangsa Aldi Pairus Adipati Dolken itu can terkenal kapungkur nu jadi main kepompong kapungkur Adi jantan bapana helang Adipati Dolken teh can terkenal Rita lain kan main film Jenderal Sudirman segala macam Adipati Dolken sekarang Rifki Bawel Raffi Ahmad Rasadi catat ya Tio Pakusadewo Bedu Tohar Abi mana nu main Gundala terus Rita Agatha Tia Alistiama loba geuning Zeur lah hampir sadayana soalnya kan di 2005 lah itu anggit anu enggal-enggal ka dieu mah nu baru di tahun 2018 mah Musab jantan Putra Abdi teh Anggika Bolsteri terus tadi teh si Reval Hadi terus ya eta saya
Randi Pangalila, terus ada Chris Anjar nu karar itulah. Nu dia gitu. Ayeuna. Terakhir abdi main kemarin teh sareng nu di MD teh tunggu 1001 hari gitu. Andika Bosari sareng ieu teh. Sareng Repal Hadi terakhir. Yang terakhir kan kemarin web seri mah main sareng pemain Bandung anu patos terkenal. Tapi anu jantan istri abdi anu sok main preman pensiun di busaan namanya. Terakhir kemarin web seri. Berarti masih ya, Pak? Masih kemarin ada web seri masih seberapa sesi kemarin lah. Judulnya teh Kelak Sangka aya 3 episode. Nyarioskeun remaja anu mencari jati diri. Dan bingung kan remaja mah bahasa anu SMA kuliahan SMA kuliah teh si remaja teh mencari jati diri, bingung gitu kumaha itu. Ke depan kumaha gitu kumaha tah. Jadi konsultasi sareng abdi janten Bapak Tirina anjeunna yang caketna sareng abdi janten 3 episode teh rame lah ceritanya nonton deh guys. Judulnya Kelak Sangka di YouTube ya. Dina keadaan COVID kieu naon kagiatan nu Bapa lakonan dina sadi dintena? Iya di kantor teh. Di kantor hotel ini di Geraha Ciumbulit. Oh, Geraha Ciumbulit Guest House. Pas sapalihna SEO kan. Di Geraha Ciumbulit kieu we kadang-kadang ada mau ngeradaskeun website gitu kan aya hotel anu di Bali gitu kan nembe ngeradaskeun hotel misalnya ieu na kayak macet gitu websitenya kecepatannya ya kadang-kadang update gambar update promo rangkap tadi mah IM ongko e-commerce ongko web development ongko segala rupi lah. Sata acan terjun main sinetron pada melanaun nuku Bapa lakonan. Sata acan terjun main sinetron pada melanaun nuku Bapa lakonan. Tadi abdi kan udah mau di kapal pesiar 13 tahun. Australia, di Amerika terus di Kamal di darat di Amerika di hotel 3 tahun. Nah, di hotel teh damel teh di Sunset sapaliheun teh Hollywood. Kan kapungkur kan menuju damel teh sok ngobrol sareng Johnny Depp karena itu sok ngobrol gitu. Dan teh sigana mah aura Johnny Depp nempel. Jantan gue kan Indonesia jantan pemain padahal teu hoyong-hoyong aja jantan pemain. Pandem karena itu. Pernah dia ngobrol sama Johnny Depp kan udah ku ya nanti ku wartawan menuju launching film. Jumput di caket lip teh didinya. Abdi ngalangkung teh, "Dud, ka dieu cenah." Baturan ngobrol aja, cek urang mah nya, cek bahasa Sunda. Mana Sunda? Jadi ngobrol abdi da kapungkur mah teu patos ieu kan jadi teu patos ngepen dah biasa-biasa we ngobrol ya. Apalah bintang film gitu. Ngobrol naros ka dieu ka dieu. Pas ke Indonesia teh wah ternyata itu bintang film terkenal Johnny Depp. Sampai sutradara namanya Joko Nugroho. Eta teh kapungkur anu ngadamel kawin kontrak booming filmna tahun 2007-an lah. Booming filmna. Kawin kontrak. Ayeuna abdi ngobrol masalah Johnny Depp sareng eta. Aduh, Kang Asep saya ngefans banget sama Johnny Depp. Coba saya yang jadi Kang Asep. Kayak dongkap ke lokasi syuting itu Kota Bihon. Oh, Johnny Depp. Aduh, Johnny Depp. Kau dipanggil Johnny Depp si Mas Joko. Ngefans pisan gitu. Kumadi Naon wae watak nusuk Pak Asep lakonan dina main sinetron?
Saya rata-rata peran bapak abdi mah jarang aya tantangan hiji janten waktu main bioskop layar lebar abdi ngiring layar lebar terus sebenarnya aya 5 maksudnya aya Beauty and the Beast Beauty and the Beast ini terakhir Beauty and the Beast terus ya preman pensiun kantos terakhir kan itu si Kang Aris mah lucu anu sutradara preman pensiun mah abdi teh sok di karakter teh sok didamel aneh-aneh model di preman pensiun kemarin janten bandar sampe kan teu matching janten bandar sampe teu lucu teu pantes kapungkur kan terus ngadamel pilot di Jakarta dijagakeun tukang kredit kada dorong roda udah ku si Andre eta nu aya sareng si Sule Andre sareng Epi Kusnandar abdi teh janten tukang kredit terus ngagoda-goda istrina ranjeunna pamit teh di roda apa abdi di heureuyang udah ku Andre lumpat bari dorong roda sendal para regat gitu salusurian batur teh abdi teh Kakang Aris teh kan sutradara Kang Aris asli lucu mata ketawa ge lucu oh gitu pantes kadang-kadang maksakeun Kang Aris mah maksakeun kadang-kadang jadi tukang kredit tapi wajahna kieu sok naros abdi ge sok naros Kang Aris ari abdi janten peran tukang kredit lucu pantes gitu ya dipantes-pantes aja we gitu tapi peran menantangnya abdi pantes main film Rahasia Bintang teh cariosna teh abdi teh istri abdi gaduh kabogo pacar gelap lah tiba-tiba suatu hari dibunuh teka aja kabunuh ku pacarna ai putra abdi no istri no alit kieu pas abdi lebet teh istri abdi teh terus kabunuh ku peso disangkina abdi ngabunuhna ku putra abdi teh jadi di penjara gitu kan terus si putra abdi teh nyangkina teh abdi we terus ngabunuh teh padahal ngabunuh teh Tio Pakusadewo penjahatna teh akhirnya kan di penjara kan Tio Pakusadewo mah kabungkur kadang mah anti kabungkur dah abdi ngabunuhna gitu kan Tio Pakusadewo tajan tuh begitu keluar di penjara terus cerita rame dugeun kasih nya putra teh dewasa ketemu ta eta adegan anu memang eta mah menantang karena harus nangis benar-benar nangis acting mah kan harus jujur gitu nya lamun lainna acting misalnya adegan nangis kurang we nonton gitu nonton TV terus nih anu pemain teh nangis da ketinggal tuh nangis laras sareng nangis bohongnya nangis dibuat-buat sareng nangis dalam hati kan benten anu nangis dalam hati mah kadang-kadang penonton teh sedih kacana gitu aurana beda tah begitu abdi tadi kita syutingnya didinya tah di Antapani aya STIE nya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi kan diriung ku mahasiswa begitu adegan nangis ngabuk-buk nangis Kak udah bagus tapi buat cadangan stok shot sekali deh nangis deui sekali deh udah bagus sekali lagi 3 kali kita bolak-balik tah teuing kabengkak gitu gitu tapi begitu ya karena memang hari layar lebar kan benten sareng sinetron layar lebar mah aya latihan heula sasasih latihan reading latihan acting pami sinetron mah kadang-kadang ayeuna di saluran dongkap pasian naskah ini naskahnya make up langsung main gitu sinetron begitu instan lah jika goreng comro plus goreng kui gitu digoreng langsung main gitu. Fontek juga bisa ya sinetron mah fontek juga jadi gitu ya gitu jadi instan sinetron mah instan rata-rata instan gitu lamun layar lebar mah ada latihan sebulan terus sampai karakternya sampai dapat sampai kita jadi seseorang teh harus benar-benar begitu launching film anu mertuana Raffi Ahmad Ibu Amalia nangis cenah abdi main yang cuman 5 genep adegan
Tapi begitu beres launching film tuh nyalampurin abdi teh. Buya teh nu gadunanya mertuana rapiahna. Kang Asep cenah. Kang Asep main cuman 5 adegan tapi nendang gue sampai nangis gitu. Jadi acting teh lamun jujur mah penontonnya bisa nangis gitu. Gitu. Eta nu anu tadi pertanyaan tadi anu acting nu nantang eta, terus pernah janten badut. Kamu janten badut kan benten karakter janten badut, janten orang miskin itu syuting itu di gubuknya di tempat wadah runtah, tumpukan gunung runtah. Gue didinya dihajar laler gitu, beri bau bau runtah dan digigireun pisan gunung gitu. Tapi dihayati we. Eta janten badut, janten nangis, adegan nangis, badut terus naon deui nya. Menantang teh artis masuk desa tah pernah booming filmnya di kayana di YouTube penontonnya seueur wae. Janten eta artis masuk desa kan Putra Abdi Aristi. Kayana di YouTube kayak masih penontonnya masih seueur. Milarian film abdi nu gaduh hijina di YouTube teh. Film teh aya deui nu sanes artis masuk desa di YouTube abdi. Penontonnya seueur eta memang filmnya tos kualitasnya tos awan lah. Tapi cerita nama masih kena oke. Cerita tentang single parent tapi suamina sanes istrina single parent. Ngadidik si budakna anu rada bawong karena kan kayak ibuna janten bawong gitu. Dididik disimpan di desa. Di desa kenalan sareng petani desa bobogohan gitu sadar gitu. Panjang filmnya 3 jam. Kan cookies kawitna di Senin sampai Jumat ya. Naon Satos Bapak main sinetron, iklan, reality show. Kan Bapak jantan dikenal ke masyarakatnya, Pak. Arapal gitu. Aya dampak ayeuna mah kapungkur mahnya kayaknya kapungkur begitu reality show teh ya kan nonton reality show teh kan di masyarakat biasa dugeun ka presiden teh nonton begitu abdi keluar main sinetron aduh eta mah lieur pokoknya mah lieur badai balanya kamu digugusur apa tuh Pak gimana ya badai kayak itu tiasa gitu lieur gitu jantan artisnya dengan film terus jadi abdi teh akhirnya kan 2007 memutuskan sudah gitu ini harus kalau dipotong itu tiasa saya privasi gitu kayak pribadi kayak privasi itu hilang jantan milik orang dan habis sareng istri ka ieu teh bade balanya sareng putra kamu ada rencana ieu bade meser misalnya kakak jantan teh asa misa istri ka ditu abdi gusur ka dia di porotoan kan lieur akhirnya 2007 kan abdi mutuskan damel di ka hotel di hotel dikintun ke Bali 3 tahun nyumput kan di Bali 3 tahun 3 tahun nyumput DKD kan rada teu jalmi terus paroheueun abdi terus hari lapun 3 tahun nyumput abdi palingnya kadang-kadang pernah ninggal di mananya cen wah kemarin banyak abdi mah pasaran Pak cek abdi tuh gitu ayeuna mah gitu gitu Kang Rasif berarti nya eta dampak sisinya Pak di public figure gitu dampak public figure gitu dampak buruk lah ceraos lah pokoknya ceraos lah belum ku jalmi mah pas kemana kesan-pesan Pak kanggo ya anak-anak muda lah seperti abdi jeung rencangan supados tiasa ngasilkan karya gitu beras tiasa naon menghasilkan karya kayak gimana istiqomah mun cek agama mah istiqomah teh kayang dia orang hoyong nanaon misalnya orang hoyong ke mana ka ditu ka tujuan A kadinya we target teh maksudnya teh istiqomah teh
diudag terus orang kerugian kak kenging misalnya orang belajar orang jantan juara kelas yang berarti kan kudu belajar kudu ngapalkeun segala pengorbanan memang ya gitu namanya hidup mah kan ya pengorbanan kada orang yang jadi juara kelas ya kudu belajar orang jantan bintang film biar konsekuen istilahnya ulah mencle lah orang tujuan ke A awe udah terang ulah KB heula ka dia jantan mabur gitu istilahnya maka dia ini Razib cita-cita naon Razib cita-cita naon Dubes Qatar. Dubes Qatar. jantan naon Dubes Qatar. oh kedua iya berarti kan teh ayo terus dipola kedubas wah yang jantan kedubas jadi dia we ditempelkeun di dia tah ari ieu Siti naon ya Siti ya pastilah setiap jalminya gaduh cita-citanya pastilah gaduh cita-cita tempelkeun dia kejar terus istiqomah model orang ieu sadayana Islam Mbak. sadayananya ya alhamdulillah yang di Islam kan kayak dunia di Islam kan kayak kalimat istiqomah orang sholat istiqomah itu maksudnya teh 5 waktu harus dikerjakan terus selama hidup gitu kan istiqomah jadi lamun kemana-mana teh insya Allah gitu mun aya naon teh pasti daya pitulung ditulungan ku Allah orang bade culaka naon teh lamun urang istiqomah ngajalankeun naon ge mun istiqomah pasti tercapai lah gitu ya eta kahiji eta orang aya kahoyong udah ka ditu ka dia fokusna ka dinya difokuskeun hiji ke kaudag eta terus kaudag eta hoyong nu sanes deui udag nu ieu kitu ya syukur-syukur tiasa ABC di udag sadayana tapi da rata-rata karena jantan terus ada udah tilu mah hiji we heula misalnya jantan kedubas ya misalnya Siti jantan dokter ya ngapalkeun teh ayeuna itu saya Arimi yang jantan naon kena yang jantan Arimi yang jantan naon ustazah tuh Yudis yang jantan Repanda yang jantan naon dokter misalnya nya teh ayeuna belajar gitu kan ajar sadayana gitu only Pak fokus gitu. Sekali abdi saya merencangan atur nuhun ka Bapak atas kersa ngaluangkeun waktu sareng kersa diwawancara yang berbagi cerita yang pengalaman Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kela hiji deui gelas kenal jadinya ieu mah pesik pakai bahasa Indonesia aja ya. Iya, Pak. Ieu mah nasihat lah. Nasihat kan zaman sekarang tuh udah zaman global, udah zaman internet, udah kadang-kadang kita bersosialisasi lewat internet, lewat apa silaturahmi itu udah jauh nggak kayak zaman dulu. Zaman baheula mah kalau mau apa-apa pasti ngumpul dan nggak ada telepon, nggak ada apa zaman abdi gitu. Dulu remaja kieu teleponnya di telepon umum teh. Wah, pokoknya mah tapi ngumpul gitu. Nah, ya nasihat saya mah ayeuna teh zaman akhir zaman gitu. Mun akhir zaman itu zaman fitnah mau internet segala macam jadi agama itu dipegang saya mah anu 5 waktu jangan ditinggalkan sholat subuh lohor asar maghrib isya itu dulu tapi jangan ditinggalin insya Allah gerak lamun sekarang dengar nih 5 waktu jangan ditinggalin sampai nanti tua sampai gede insya Allah lancar wae gitu. Keinginan segala macam lancar pasti ayah istilahnya pitulung
aya pitulung pasti. Tapi orang sudah istiqomah. Dan bangsa dunia mah dunia gitu, dunia kita kan ke akhirat, menuju ke akhirat lima waktu. Karena kita akan pulang ke sana kan. Kita mah di sini mah sementara. Di sini mah cuman lewat aja gitu deh. Rumah kita mah di sana. Yang bener mah di sana. Jadi kita kejar dulu itu 5 pokoknya 5 waktu eta benar-benar heula. Dan bangsa dunia segala orang pasti nuturkeun. Pasti anu bantuan ku Allah gitu. Asal dia 5 lurus gitu jalan ulah bulak-belok sampai kapan cita-cita segala macam pasti insya Allah kecapai gitu. 5 tah. Jangan lupa 5 waktu. Nah, gitu lah. Ya. Nuhun. Sami-sami. Waalaikumsalam. Waktunya. Masih Pak. Terima kasih. Makasih Ya, Pak. sami-sami. Waalaikumsalam. Ya, Suksesnya sukses. ya. Sehat selalu Pak. Waalaikumsalam. Amin. Sukses.